pulang berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberikan kesehatan, diberikan sehat lahir dan batin, kesenangan dunia dan akhirat. Ternyata pada hari ini kita bisa berkumpul atas anugerahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara pelepasan kelas 6 dan kenaikan kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kalibundar yang kami hormati, Bapak Camat Kecamatan Kalibundar yang kami hormati, Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan barokah dan mulia. Tak lupa selawat serta salam marilah selalu senantiasa kita sanjungkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anu dipihormat Ibu Kepala Sekolah kali jajaran Dewan Guruna, anu dipihormat jajaran komite SD 2 Kalibundar, anu dipihormat Bapak Ibu tamu undangan, anu dipihormat Ketua Cabang PGRI, anu dipihormat Bapak Ibu orang tua wali murid SD 2 Kalibundar. Langkung dipayun mangga urang sasarengan muji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala birehna dina dinten ieu urang sadayana tiasa kempel dina kaayaan sehat,
di Nararaga pelepasan kelas genap sareng kenaikan kelas di lingkungan SD 2 Kalibundan. Sinarang tadakuran kadat anu maha kawasa ngalaksanakeun nyaeta pelepasan kelas genep. Para tamu undangan ngaletkeun keingapan dalet gembat-gembat nyatang pinang dongkap ka ieu padepokan. Katingalina bingah anu henteu aya wates wangeuna. Tapi disagigireun eta murangkalih pada bingah wali murid pada bingah, tapi aya nu nuju bingung nu teu mangeh tungtung susah nu taya hinggana karandapannya eta ku ibu kepala sinereng guru-guru sadaya. Maka ibu kepala ngegerendem di dasa jeroning manahna kakarak saumur dumelah nyaho di panjang puting bari nyawang bulan anu sumore dibarengan ku sora cicir anu melas melis inggis kasep gelis anak ibu inggis hidup sok inggis teraskeun kana jenjang pendidikan anu leuwih luhur gelis kasep. Wah, di mana walengser di mana engal tulungan wah alah ieu we juragan wa manyeta di tukang tidak tadi oge areka dinya kaharep era da puguh oge mana teu boga senal sumawana jeung meuli sapatu cara barudak kolor oge wa teh tohok ieu teh engalan muhun insyaallah juragan wa bakal kadinya tapi sate acana kasep ulang-ulang sok geura papageun itu kakak kelas anjeun anu bakal ngadeheus ka ibu guru sinereng bapak guru sadaya sok kasep. Wadi kaula anu bakal ngaganggu kakak kelas kaula bakal tandingan wah di mana wah teh ieu juragan wah mah jalanas nama ceuk tadina nama wah teh geus kolot sok izin ari kakarageman teh engalan wah muhun insyaallah ari geus kolot sok boga panyakit be teh can kabeh tadi teh make baju atuh banyak baju biru tadi teh lapayu bapak ibu guru sadaya make baju rejeng didasi lapayu para siswa-siswi tiditu ka dieu salarasna ngalaksanakeun tugas jeung kewajiban gua
sabab di piwarang ada napi diutus ku ibu kepala sekolah sinareng bapak guru sadaya piwarang ngajemput anu kasep alah Gusti nu agung ieu incu uwa kasep kade gelis sin bager lamun hidup geus ini ti ieu sakola kade ulah nyaritakeun ka guru nyata na aya urut contohna dina surat Al-Mujadalah ayat 11 sok hidup buka dina Al-Qur'an maka kudu ngagungkeun anjeun ka jelema anu luhung ilmu na guru ngaranna kitu jeung lamun pek arek ngalaksanakeun salat kasep kudu mengpengkeur ngora sabab lamun geus kolot kieu mah moal kabawa syarat jeung rukuna apal hidup ayeuna rukun salat sing apal kasep aya nu nyebutkeun rukun salat teh 17 aya oge anu nyebutkeun 18 ngeun kenae ulah arek diparebutkeun sabab pasti pada boga pendapat ngeun wayahna nitip ti uwa da sabab ari geus kolot kieu maka rasa ari ibadah teu netepan kana ilmu na jeung syaratna rek rasa kabari uwa kasep di ditu tukang kamera baca keur di ditu geuning uwa teh ngalaksanakeun salat di hiji mushola uwa teh barang pas kitu neangan mushola atuh di dieu masalah rae musholanana oge nepikeun ka di temok ari di daerah batur mah aya keneh nu kutalupuh bari kararoho nah uwa teh barang pas ngalaksanakeun salat lohor mana hujan dordar angin cara penting tadi geuningan uwa teh sujud Allahu Akbar cek uwa lain sujud uwa teh lain da puguh oge rematik datang tungtungna jadi ngadaplok uwa ari barang pas ngadaplok kolor uwa teh kohok tungtungna anu uwa moncor ka kolong ari di kolong aya mebangala 3 anu mengpengkeur nyusu bayangkeun dikecerokan sama susu inumna aduh Gusti kade ulah inget keur salat sok hayang jadi sorangan da kabayang gitu mata kade kasep kade lamun arek ayeuna ngoranya juga ya sada anak aing abah yu astagfirullahaladzim pira aku nutur-nutur bagus astagfirullahaladzim uyuhan teu era Bapak camat ayah, bapak pengawas ayah, tah bapak kapolsek deket kali ngasupkeun maneh ka pabuen. Arek naon ka dieu maneh teh? Abah. Arek naon? Bapak-bapak, ibu-ibu sadaya. Ieu teh menang mulung di Palestina. Tingali geura awakna oge seep ku bom, geura tingali. Tah ieu teh sesabom mata ka hararideung ieu teh. Entong ngaledek Abah. Entong ngaledek apan ieu teh makhluk pangeran kitu astagfirullahaladzim nah meni pangairan kabida-bida teuing nya Abah naon apa ayeuna teh hari ulang tahun ujang Abah bahagia Abah mah boga hidup teh teu inget kana ulang tahun maneh hayang naon atuh ulang tahun maneh teh dibere hadiahan teh ku Abah Abah mah ujang mah Abah hayang naon hayang soktek naon masang hayang soktek astagfirullahaladzim kasep soktek mah keur istri anu kareseban piraku ku hidup pada dibeuweung dihijikeun jeung baso Allahu Akbar ulah kitu Gusti nu apan cek Abah oge lamun loba cabena lamun loba genyelna cek Abah oge nu kitu ngaranna soktek lotek nu kitu astagfirullahaladzim Abah yang cilok
jang saha maneh teh apan jang mahugi geunah atuh menjadi pahugi cilok geunah abah ari satrek mah ciloknya na oge geunah hayang cilok mana maneh teh hayang cilok abah otoy ujang mah astagfirullahaladzim cara nu arek mere ka maneh nepikeun ka diiklankeun geunah aya abah nah ade maneh ari maneh ka dieu teh hayang naon hayang sakola abah ujang mah di mana sakolana di SDN 2 Kalibunder abah alah tadi ka kuping ku ujang anak-anak nanake berprestasi bener ieu mah hebat abah ya Allah sedengkeun di dieu mah mau nu batak ayeuna berprestasi oge milihna siswa teh teu gagabah ayeuna terutama kudu bisa ngaji. Ari maneh bisa ngaji jangan ditanya abah ari maneh bisa bahasa Arab jangan ditanya ari maneh bisa bahasa Inggris jangan ditanya. Kenapa jangan ditanya? Allah kabegu kabeh oge deek teh Pak ya Allah ulah gitu ari maneh menang kitu-kitu teuing coba sok ngaji kasep da di dieu mah atuh di mana-mana oge dalek-dek pondok pesantren di mana-mana oge pengajian piraku hidup teu bisa ngaji coba sok ngaji apa engke kakarak ditarima di SDN 2 Kalibunder siap abah siap sok a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim bahagia teu sia-sia abong kena di negeri Palestina manya hafalan Quran we nu dietakeunana teh ieu oge budak ti ditu nepikeun ka teuing ari maneh alah Gusti nu agung lain sada inung maneh abah kumaha lamun aya emak ka dieu abah teu sieun eueuh ti ditu nami kudu diatur ku awewe sok sanajan luhur kuta gede dunia luhur pangkatna awewe dina Al-Quran teu bisa ngatur kanu jadi salaki abah arek di kumaha atuh abah lamun aya ka dieu abah arek di kieu heup diparioskeun paritakeun ka dieu tah naon eta teh abah beheungna alah beheung ambu di kitu meureunana abah jadi kada RT dayang nyaho alah awas tah di kieu eta malik ku aing teh ka tukang set alah geuning ieu nu geulis teh alah astagfirullahaladzim bapana hayo ngagogoreng aing tita tadi teu cara bari keur hayang teu cara keur hayang alah Gusti nu agung ye ari maneh baru loba usian eta teh da kabida-bida teuing arek naon atuh maneh ka dieu mataku aing tadi titahnya nguburu-buru oge bapana aing teh hayang ngintip ka maneh tita tadi oge deuleu si horeng teh maneh teh hayo ngagogoreng aing Gusti nu agung ye ieu lain ngagogoreng hiji contoh sok sanajan bade maneh ayeuna berpangkat sok sanajan maneh ayeuna ustadah nya tapi kanu jadi salaki kudu gadap jeung kudu ngira emangna aing teh kudu kumaha teu cara keur hayangna maneh ka aing hayang naon aing ka maneh penting tadi cek maneh ambu-ambu ka dieu di mana malaman rebo cipok dulu meme bobo saban penting ulah poho lagun hayang taya tempo lain cek aing eta mah lain cek aing ulah kitu loba budak moal lepas moal beda jeung anu dina akadan entong ngomong kitu maneh teh astagfirullahaladzim Gusti nu agung kieu ampun sok sanajan ayeuna hidup alah meni hidup aing Gusti nu agung cicing sok sanajan ayeuna cek maneh geuningan sok paribasa tuh cenah wayahna asurkeun seuneu dap kawajiban maneh nyangu kawajiban maneh teu bisa kitu ambu tingali dina kitab buku dulu jen tingali anal mar'ata la tu'addiha qallahu ta'ala hatta tu'addiha jaujiha kulihi awewe can bisa ibadah kana maha kawasa sehingga can bisa nyumponan kana kawajiban anu jadi salakina ih meuni paretal ieu si ieu abong kana dinu ragem
lain gitu disangikireun tontonan kudaya tungtunan maneh teh saling emutan saling wasiatan manggeus abah manggeus nah ayo paseha wae aya ku kabina-bina teuing lain nyontoan kulo teh ieu ari maneh tadi geuning ngaji teu bisa asok ngaji tara maneh teh asoknya maknya asoknya nya asok atuh heuh nya mah asok geuning kamari ge ku emak dibangbelikeun sapatuna mine weutuh jang futsal eta mah ya Allah nepikeun ka teh bisa ngabedakeun antara ngaji jeung futsal teh nah menang kitu-kitu teuing budak teh ya lain ambu saha bieu nu ngalelewan ka maneh abah ari abah teh sabaraha hiji pamajikan teh wah entong loba-loba teuing emang abah ari ieu saha maneh teh apa di ieu teh cok kitu ieu Gusti Nu Agung nah maneh teh menang kitu astagfirullahaladzim Gusti Nu Agung Allah nah ari kabina-bina teh saha ieu teh ari maneh apanan ieu teh meureunnan pamajikan maneh teh aduh ieu teh nu kolot lain maneh nu kolot pamaneh matak maneh ngeusuisan oge ieu nepikeun ka ngajebak kieu alah aduh ari maneh kasebutkeun nu ngora maneh siga kiwi-kiwi eta nepikeun ka ngajedig Gusti Nu Agung eta halis meges lah moal loba wangkong mana beurang ieu teh Gusti Nu Agung arek ka ditu ka dieu cicing maneh tong motah bapana sebel we aing ya lain sebel nah kabina-bina teuing masang nepikeun ka kitu hare ka mana maneh aing hayang goyang aing heuh sok goyang sok alah lagu aing Jayanti ieu teh yang tarikan yang sona tarikan alah apa tinggali apa si aku meni kitu tok kitu teuing aku arek kakang otoy aing alah ari maneh Allahu Akbar masih nyerahkeun si eta pada salida mah bener disiapu teh sok nyanyi capeun teuing eta teh alah awas ambu ka dieu dan teu karasa ari waktu mah alah ka dieu bubur berang aman urang teh ayeuna teh arek menuju deui ka nu sanes sok ka dieu aya naon bapana urang ngalaksanakeun tugas urang unjukan heula nyatana kadunungan urang sabab ayeuna urang bakal ngalaksanakeun tugas geus aing geura-genah-genah ka ditu neangan duit aing teh malahan mah papangih tuh jeung tukang kamera naon masang jeung tukang kamera tah jeung nu itu tuh lain jeung nu ieu tah nu ieu apaan ieu teh sabenerna nama tah popotongan aing anu ka-15 na nya ari anu ka-16 man anu ka-14 ka urang mana ka urang Saudi mini mesra keur ka urang Saudi mah nya kunaon masang mesra heueuh sabingu teu bisa ngalengkah aing teh renyaheun nah ya ari si eta nepikeun ka sia model kitu ayo meges panaseun barudak ibu bapak guru sadaya hapunten anu kasuhun hampura anu ditenda uwa sabaraha kanca ayeuna ngemban utusan ti salira bade ngajemput itu nu kararasep jeung nu geulis para dayang-dayang ayo geura siap-siap geulis ayo
Alah beges kasep hayu tuturkeun abah kasep urang kaki salim Bapak salim. Nah seperti itu. Atau nuhun Bapak Ketua PGRI Kecamatan Kalibunda yang sudah berkenan memberikan sambutan. Silakan balik lagi, silakan balik lagi. Awas adik-adik. kesalahanku, tapi ayeuna hidup alhamdulillah bororah ayeuna cek paribasa ningali dina kieuna rupana lagi geus pertentang makana kitu ieu sareang jasa anu janten bapak sinar ibu guru kasep geulis naon anu bakal dipasihkeun ku anjeun kanu janten ibu guru sinar bapak guru naon geulis ari lain nyuhunkeun deui doa sinar kade guru teu aya tilasna hidup kedah ngadap ayeuna hidup tiasa sasarengan dina waktos ieu di suatu saat sadayana sinangga rencangan pasti bakal papisah kasih makana kitu dina poe ieu hidup sok nyuhunkeun doa kanu janten ibu guru sinareng bapak guru tunggul kasih